Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana murangkali kelas 8 anu ku Bapa dipikanya. Kumaha sadayana daramang atuh Bapa harap murangkali kelas 8 sadayana atau aya dina keayaan sehat walafiat gitunya, cager, bager, pinter sareng sajabana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 8. Dina danget ieu atanapi dina poe ieu insyaallah Bapak arek mendarkeun hiji materi anu ngeunaan sareng wawangsalan. Wawangsalan ieu teh mangrupakeun salah sahiji jenis tina sisindiran anu kamari parantos dibahas ku urang sadayana. Namung sataacana urang sadayana ayeuna ngawitan atanapi memulai pembelajaran bahasa Sunda, langkung ti payun hayu urang sami-sami heula maca doa kalayan mudah-mudahan doa ieu menjadi wasilah diberkahkeun milik rizkina, terus dijembarkeun elmuna, terus diberkahkeun elmuna, tur mudah-mudahan dina urang belajar bahasa Sunda tiasa dimengerti ku urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngaoskeun surah Al-Fatihah satu wihan. Ala hadinia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa urang sadayana nu parantos dipanjatkeun ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, poe ayeuna Bapa arek nerangkeun tentang wawangsalan. Nah, wawangsalan ieu teh mangrupakeun salah sahiji jenis tina sisindiran kamari urang sadayana parantos diajar perkawis sisindiran. Yen ai jenis sisindiran teh kabagi tilu. Hiji aya anu disebat paparikan, teras anu kadua nyaeta rarakitan, teras anu katilu nyaeta wawangsalan. Nah, minggu kamari ku Bapa parantos dibahas nyaeta paparikan sareng rarakitan. Tah dina poe ayeuna Bapa arek ngabahas ngeunaan sareng wawangsalan kitunya. Sok perhatikeun ku sadayana, regepkeun materi anu ku Bapa bada disampaikeun. Nah, murangkali sadayana anu ku Bapa dipikanya naon ai pengertian atanapi harti tina wawangsalan teh. Nah, wawangsalan teh nyaeta sisindiran anu diwangun ku dua padalisan. Katos disebatkeun yen aya wawangsalan teh nyaeta sisindiran. Teras anu diwangun ku dua padalisan
Tah ieu nu jadi pembeda antara paparikan narakitan sareng wawangsalan. Ai paparikan jeung narakitan mah diwangun ku opat padalisan. Nah ai wawangsalan mah beda sorangan, nyaeta diwangun ku dua padalisan. Kitunya. Tah padalisan atanapi jajaran kahiji disebutna cangkang. Terus anu padalisan atanap jajaran kedua disebatna eusi. Jadi kur aya dua jajar atanapi dua padalisan ai wawangsalan mah. Anu jajaran kahiji nyaeta disebut cangkang, jajaran kedua disebut eusi. Nah ai kamari mah dina rarakitan sareng dina paparikan jajaran kahiji jeung jajaran kadua teh cangkang, terus jajaran katilu jeung jajaran kaopat teh disebut eusi. Nah ayeuna mah beda ai wawangsalan mah. Ai wawangsalan mah jajaran kahiji disebut cangkang, terus jajaran kadua disebut eusi kitunya. Kahartosnya barangkali sadayana. Baik barangkali sadayana tah dina cangkang teh mangrupakeun katerangan hiji barang atawa hiji hal. Sedengkeun eusi mangrupa anu dimaksud tina wawangsalan. Nah, jadi bisa disimpulkeun ku urang sararea bahwa aya nu ngaranna cangkang dina wawangsalan teh nyaeta katerangan hiji barang atanapi hiji perihal gitunya. Terus anu eusina teh disebutna nyaeta harti atanapi anu dimaksud tina wawangsalan. Atanapi disebut jawabana gitu tah. Terus lamun dina padalisan kahiji mah mangrupa pituduh. Dina padalisan kadua aya sora kecap anu ngadeukeutkeun wawangsalna atanapi jawabanana. Jadi lamun dina jajaran atanapi dina padalisan kahiji mah eta wawangsalan teh dina wawangsalan teh mangrupakeun pituduh. Ai pituduh teh naon? Pituduh teh mangrupakeun apa disebutna kalau bahasa Indonesia mah pituduh tuh memberikan jalan. Pituduh tuh memberikan jalan. Buat apa memberikan jalan? Buat mengetahui jawaban yang ada di padalisan kedua gitu ya. Nah dina padalisan kedua aya sora kecap anu ngadeukeutkeun wangsalna. Ai wangsalna teh jawabana gitunya. Nah jadi yang padalisan pertama disebutna pituduh, terus di padalisan kedua nyaeta ada aya sora anu ngadeukeutkeun. Kangge urang sadayana terang kana wangsalna atanapi jawabana gitu tah. Ame langkung ngartos hayu urang sami-sami wae kana contohna kitunya. Meh langkung ngartos. Baik. Urang kali kelas 8 sadayana Bapak ya arek masihkeun tilu contoh wawangsalan. Tingali anu kahiji, contoh kahiji aya dua padalisan. Padalisan kahiji belut sisit sabadarat. Padalisan kedua kapirarai siang wengi. Nah kira-kira dina titik ieu jawabanna naon? Nah urang tingali belut sisit sabadarat. Nah belut yang bersisit yang ada di darat itu apa? Nah padalisan kahiji ieu mangrupakeun pituduh pikeun nyaho wangsal atanapi nyaho kana eusi titik-titik anu dihandap eta. Nah ke urang sok pikiran ayeuna kira-kira belut sisit sabadarat, belut yang ada sisitnya yang ada di darat kira-kira naon? Nah terus ayeuna dibantosan oge ku padalisan kadua kapirarai siang wengi. Nah di dieu aya kecap rai-rai, aya kapirarai. Tah tinggal ku urang pikiran naon tah anu ngadeukeuttan kecap rarai. Nah jawabanna nyaeta orai gitunya. Jadi belut
anu sisitan nu saperti belut sisitan anu aya di darat nyaeta oray. Nah kitunya pahamnya gampangnya insyaallah pasti gampang ya mah. Terus contoh anu kedua, alat paranti ngitung baju kuring meuni kotor. Sok tingali enak podalesan kahijina. Alat paranti ngitung naon ya kira-kira na. Nah terus di podalesan kedua baju kuring meuni kotor. Kotor tah ya tor di ujung kecap dina podalesan kedua nata. Jadi jawabanna leres pisan nyaeta kalkulator. Gampilnya ieu mah. Contoh katilu ayeuna, panumpang numpak di hareup, entong leumpang bari maca. Penumpang numpak di hareup tah biasana sok naon tah? Nyaeta jawabanna beca. Nah, aya ning di dinya di podalesan kedua bari maca ca. Nah, jawabanna beca. Nah, kitunya barudak gampil pisan gitunya, gampang pisan ieu wawangsalan teh. Nah, eta manginten contona mudah-mudahan contoh ieu bisa kaharti ku murangkali sadayananya. Aya pancan mandiri kangge rerencangan sadayana kelas 8 nu kahiji eta eusian ye ku sadayana murangkali kelas 8 naon jawabanna tina wawangsalan anu dipasikeun ku Bapa ieu. Hiji tempatna ngajual barang ulah sok resep ngaroko tah naon di titik teh jawab. Terus sok dipake dina suku hayang pok tapi teu kedal tah jawab. Terus katilu sok dipake pikeun masak kuring ngahaja rek lapor. Naon biasana? Nanu kaopat lomari gede tur tiis. Kudu sing sabar tur ikhlas. Jawabanna naon? Terus nu kalima teu beunang di hurang sawah. Teu beunang di pika meumeut. Nah jawabanna naon? Dipake nutupan suku kudu dadaikeun babantu. Nah jawabanna ge naon kitunya. Nah ieu tugas atanapi ieu pancen ku hideup sok eusian di buku tulis bahasa Sunda satos di eusian ieu genep soal teras eta jawabanna fotokeun ka Bapa ngalalui nomor WA Bapa kitunya. Nah eta pangintennya tugasna kangge sadayana murangkali kelas 8. Mungkin beli aya anu henteu kahartos mangga ditaroskeun ka Bapa langsung melalui via WA kitunya. Tah murangkali kelas 8 anu ku Bapa dipikanyaah mung sakitu ala kadarna anu tiasa ku Bapa disampaikeun dina poe ayeuna, mudah-mudahan ageng mangpaatna khususna kangge Bapa atau umumna kangge murangkali sadayana kitunya. Hatur nuhun kasadayana sareng hapunten bilih seueur kalepatan. Urang sami-sami wae tutup membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sareng doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.